Tuh, asa yang buka puasa di luar ayeuna mah. Tapi di mananya? Tah, cigana di tempat nasi goreng nu biasa ngeunah ya. Gas ah. Kunaon, Kang? Cek bensin, Kang. Dorong teras, Kang. Tanya-tanya olahraga. Jelema teh saya ngabantuan. Kakak teh. Dasar jelema belegu. Aduh, tutup. Bisa nama di dia dah. Beak itunya rame. Kemana deuinya? Ah, sugan mah ditu aya. Kunaon Kang motorna didorong? Kempes, Kang. Tiup atuh Kang, kembu-kembu. Sugan mata eling jelema teh. Ujang kasep bager gelis teu meunang kitu kade obat lamun aya nu kamusibahan terus kurang disengsirikeun komo bari jeung dihina dibuli cenah geuningan saur Pak Ustad kamari dina acara rajaban sing sajelema anu sok resep ngahina batur keur kamusibahan moal maot eta jelema saingga manehna ngalaman heula musibah anu saperti kitu. Nauzubillahi min dzalik. Teu meunang kade ulah poba ulah pisan. Urang teu bisa nulungan atuh ulah ngahina ka batur. Nya, ulah ngaledek ka batur, ulah nyengsirikeun ka batur. Kade geus puguh jelema teh hideung. Geus puguh jelema teh pendek beke. Da mana lagi tepesen atuh hideung, tepesen beke. Tah kade teu meunang pisan. Manehna henteu amek tapi nu gaduhna Allah Subhanahu wa taala ngarasa teu ridho rek kumaha ka urang. Komo diancam tadi sing sajelema anu nyengsirikeun ngahina ka jelema anu keuna ku musibah eta jelema moal maot saingga manehna ngalaman heula musibah anu saperti kitu. Nauzubillahi min dzalik. Kade Allah. Ya. Duh, tutup deui wae. Asana mah da di dieu tempatna teh. Kemana deui atuh nya? Jika nama belandi tuh biasa sok rame. Kenapa harus? Nah, nyambut pae, yak bensin gitu. Bensin aya. Nah, motor teh bet paehnya. Wah, alamat didorong ya mah. Coba jauh deh, emang teh. Kunaon, Kang? Motorna kalah didorong kitu. Mogok, Kang. Dorong terus, Kang. Etang-etang olahraga.